Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng di urang neraskin hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajara carios si Endul Jawara Olo Kejo. Ieu dongeng teh karangan mang nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atu kabaraya anu satya manco kandongeng mang di mana we ayahana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sindaran batin dilalancarkeun sagala upinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan tomol sukreb. Atuh mang oge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados senyang kolongting kana waktos urang sami-sami dangukeun di kumaha terasna ieu carita si Endul Jawara Olo Kejo. Sok kabarayun sadayana. Mangga ini syarat kudu sim abdi pasti bakal dicumponan. Sumohon dikantun we lain nama yo bari melarian eta Bagong. Ceki lintung pamitan laju we kuragiru ninggalkeun imah sinini. Tiruanana teh kebat dumampah ari anu dituju teh kajalian ti pileuweungan. Dikacaturkeun di jalana tiruana teh geus aya di sisieun leuweung. Reg atuh pati ngraraneg bari po kadenge kilintung teh marentah kasih Galing jeung si Asmo. Hayo sia Galing Asmo. Arasup ke jero leuweung euy. Teangan Bagong tewak sasiki mah euy. Mohon mangga ki mangga. Ayo si Asmo. Urang baru Bagong euy. Nya ayo. Tapi punten ki kumaha newakna atuh kapan teu gaduh alatna ye. Sapiraku kedah ditewak kawas newak hayam mah. Balagu si Asmo. Sapira newak Bagong dulu. Nah, ari sia dulu. Ayaku bingung teuing tu kudu make alat sagala rupa tewak we. Kapan sia teh anggota Karaman maung hideung. Ulang ngerakeun deuleu sia. Sumohon, mangga ki mangga. Si Asmo jeung si Galing teh geus loba catur laju we arasup ka jero leuweung ngadon asruk-asrukan kanu bala. Unggal rungkun didatangan nu ngorosak laju di teang. Malahan geus aya kana satengah jam nah. Tapi anu teangan teh acan embongan. Tong broning Bagong atuh. Sato-sato sejenna ge duka teuing kamarana. Alah. Da kamarana tuh sato teh nya euy. Eueuh marmot ajan. Cangeh gar ge suwung euy. Komo Bagong atuh. Alah. Capek dewek mah euy. Enya kamananya Bagong teh? Sesatuan teh jiga nu apaleun kana kadatangan urang euy Galing. Kawasna bae mah geus badami we nyara rumput, tapi ulah wakal leutik hate lah. Urang teangan susuganan atuh Bagong teh kapanggih aya nembongan. Enggeus ayo euy. Urang teruskeun berita tuh. Urang teang sugan katimu teh Bagong teh euy. Duana nanti naruskeun dewe lampan angasruk ka tempat-tempat anu sejenna. Basa nempo aya tegalan atuh eta nu duaan teh maneh curingat lantaran kadenge sora anu sesagrok. Barang diteang teteh lah. Di tengah tegalan teh aya sabubuhan Bagong anu keur ngariung. Aya kana tujuhna. Tuh leh ku si Asmo. Nu diteangan ku urang teh timu euy. Hahaha. Kapanggih oge ieu mah. Kari newakna euy. Alah nya sia. Aya 7 euy. Kena ku aing urang cangkalak urang tewak lah. Tong boroning kudu newak 7 siki. Najan kudu newak Bagong sawidak oge ah. Aing mah moal hesieun mah sieuneun sia. Nah bener eta teh si Asmo. Sia teh hante sieun. Ih, kapan ceuk kilintung oge ulah sieun ku Bagong atuh. Kapan urang teh anggota Karaman maung hideung ulah ngerakeun. Ulah nepikeun ka sieun atawa nepi ka eleh ku Bagong. Sok lah pokona mah. Eta Bagong teh bakal ditewak. Kari milih nu mana nu panggedena. Da syukur atuh ari sia wani mah euy hante sieun. Asok euy.
Urang deketan ayeuna mangan kade ulah digadeuwahkeun. Bisi kabur. Sok sia ti heula si Asmo, kapan sia teh wani? Anyakeun lah. Aing nu ti heula. Tuturkeun galing. Keteyep. Luarna teh laleumpang lalaunan ngadeukeutan ka eta sabubuhan Bagong. Si Asmo anu leumpang ti heula teh laju we beuki deukeut sedengkeun si Galing mah manna teh aya satu kangeunana. Basa si Asmo geus rada deukeut ka eta Bagong aya kana sababaraha meterna. Teu kanyahoan harita teh dampal suku si Galing teh dipake nejek kana bool si Asmo puguh we atuh mani nyolonton. Soloyong bru labuh ka hareupeun eta sabubuhan Bagong. Alah, nanaonan sia Galing. Nah, bol aing ditajak sagala rupa. Ai sok sia lawanan tuh Bagong teh. Kapan sia teh moal sieun? Najan yang harapan Bagong sawidak cenah nguntup. Sapere ke 7 sok tuh apa tuh? Bisi nyeruduk ka sia si Asmo. Keun lah dewek mereka lalajo we. Arek ngalalajoanan sia diadukeun jeung Bagong. Eta Bagong anu tuju teh basa nempo si Asmo ngagedebut labuh. Puguh we atuh mani kaget asa digareuwahkeun. Tujuhanna teh hataki-taki arek narajang ka si Asmo. Si Asmo ngunial hudang jung cengkat celegedeg nang tung bari masang kuda-kuda. Asok sia Bagong. Sing harapan aing si Asmo deuleu. Masieun aing mah. Puguh we ate Bagong teh kawas anu ditangtang atuh kadenge pating salagrok. Geus kitu mah pating suruntul narajang ka si Asmo. Suruntul Bagong anu pangkeun teh nyuruntul. Katempo si Hung teh mani rangeteng. Tapi si Asmo girikat kentak kajeleng. Plus panarajang Bagong teh ukur ngakan tempat kosong. Bagong anu sejen lagi cung jeleng harita pating suruntul. Syak! Dua Bagong meh bareng. Arek ngagadilekeun si Hung na puguh we atuh matak paur. Si Asmo laju ngacaul kalau jeleng. Plos eta Bagong teh ukur nyuruduk tempat kosong. Takara oge suku si Asmo napa kana lemah. Teu kanyahoan harita teh aya anu nyuruduk ti tukang. Kawasna bae eta Bagong teh ngabongohan. Puguh we atuh si Asmo teh cileureun ayeuna mah. Henteu kaburu ngagiwarekeun atawa nyingkahan eta panarajang si Bagong. Nah atuh ari jebrot beunang pisan kana bujurna. Nepikeun ka si Asmo teh nyolonton gebru. Alah, jadol sia kurang ajar. Cek si Asmo bari kentak ngakurincal urang bari ngusapan bujurna. Montong cileureun sia teh Asmo, kade sia. Rubuhkeun ta Bagong teh euy. Ayo Asmo. Cek si Galing ukur ngabobotohan. Manehna mah resep ngalalajoan si Asmo diadukeun jeung Bagong. Si Asmo harita teh geus masang di kuda-kudana. Kudu leuwih rikat jeung ranjing geus ayeuna mah lantaran bisa jadi eta Bagong teh cenah narajang babarengan. Kangaran handek tarajang ti saban madahap. Tangtu we teh ngabahayakeun pikeun kasalamatan dirina. Da nya atuh eta Bagong teh kawas nu geus badami. Ningker tangtungan si Asmo arek narajang ti sabaraha jurusan. Seak suruntul. Si Asmo ge leuwas. Lantaran meh bareng eta Bagong teh pating suruntul arek nyuruduk. Kangaranan kudu nyingkahan panarajang ti sabaraha jurusan. Kayaan si Asmo teh maniripunaker. Da eta we. Basa sabaraha panarajang mah bisa disingkahan. Aya panarajang anu keuna kana sasaran. Jebrot! Ping-ping beunang disuruduk galeong si Asmo teh nepikeun ka galeong. Basa si Asmo arek mancukeun di tangtunganana. Teu kanyahoan Bagong anu panggeuna teh nyuruntul. Nyaho-nyaho geus nampe nyuruduk kana palangkakan si Asmo. Jebrot! Puguh we atuh kangaranan nenggel kana palangkakan. Ngabalukarekeun si Asmo teh nepikeun ka ngajengkang. Panonna burial buncelik bari leungeunna teh nyekelan mamasna.
Las wae si Asmo teh nepikeun kakapiuhan teu inget di bumi alam. Puguh we atuh si Galing anu ngalalajoan teh reuwas. Ningali si Asmo geus ngajah-hajar mah, da eta atuh mamasna beunang disuruduk ku Bagong anu panggedena. Ari geus nempok itu mah si Galing ge hariwang atuh laju ngagajelang bari masat kobangna. Eta gobang teh disabetkeun ka eta Bagong anu arek nuruduk ti ka si Asmo. Gobang teh dibubat babit nyingsieunan sabubuhan Bagong teh nepikeun ka malabur we ngajauhan. Geus kitu mah si Galing teh laju he mariksa kayaan si Asmo. Alah, Asmo, hudang euy hudang. Hudang kudu kuna naon sia teh hudang. Hirup keneh sia teh Asmo. Awak si Asmo teh laju he digebik-gebik. Laju mariksa kayaan uratna dina. Malahan mah jantung naoge didengekeun. Tetela gening cenah si Asmo teh masih keneh hirup ngan bae dina kayaan kapiuhan we. Da eta meureunnan bakating ku teu kuat nahan ka nyeri. Masih keneh hirup si Asmo teh. Alangan kumaha yeuh. Acana eling yeuh jelema teh. Asmo, hudang sia hudang. Alah, kumaha yeuh. Piraku ku aing kudu dibekok kitu. Nyar kecobaan ku aing bekok lah. Sukan we atuh lilir. Hudang si Asmo hudang. Tah seuseup sia. Seuseup itut aing geuleuh. Sakitu bujur si Galing teh sirik nama disongo-songokeun kana irungna si Ki Asmo. Tapi tetep si Asmo teh henteu lilir. Masih keneh ngagebrawe kapiuhan teh inget di bumi alam. Ai, bener-bener bandel si Asmo teh. Alah, kumari geus kieu. Bekok aing geus teu metu. Sapira aku kitu kudu ditaplokeun mah. Jeung bukurna kana babangusna tah. Alah, tapi ari kitu mah kacida-cida teuing. Geus lah. Ayeuna urang bawa we ka sisi leuweung. Sina sagancang diubaran ku Kilindung. Sukan we atuh ari geus diubaran ku Kilindung mah. Ieu si Asmo teh gancang eling. Tetarang ke atas si Asmo teh laju we dipanggul dibawa balik ka sisi leuweung. Basa tepi ka sisi leuweung puguh we atuh Kilindung anu ngadagoan teh. Mani kaget. Nah cenah si Galing teh kalah ka memanggul si Asmo sagala rupa. Ai nanaonan sia teh Galing. Nah ari sia kalah ka memanggul si Asmo lain nama Bagong deuleu. Alah, cilaka ki cilaka. Ayeuna mah leuwih hade mah ubaran lawe si Asmo. Cilaka mamasna disuruduk Bagong. Alah, mani nanggal pisan ki. Ai nah kumaha mitina sia. Nepi ka si Asmo teh disuruduk Bagong sagala rupa. Iya, padahal aku sapira ge newak Bagong dulu. Puguh ke gara-gara si Asmo teh da eta somong atuh ki somong. Alah, nguntu pisan ka Bagong teh malahan mah cenah. Tong muruning ukur newak 7 siki. Ngajan Bagong sawidak ke arek dising hareupan arek dicangkalak. Ade buktina mah. Alah, kieu geuning. Si Asmo teh nepikeun ka ngajahjer kapiuhan teh inget demi alam. Ku Galing geus ditarekahan. Malahan mah geus disongokeun tah. Bakok teh kana irungna tapi alah. Teh eling-eling geuningan ki. Mugi awe atuh aki mah tiasa enggal ngalandongan yeuh. Awatos. Nah, atuh bet lalawora jeung deui sia Galing. Hantu bisa nurungan. Ngabelaan si Asmo dulu aya ku saruana. Ih, sana saruana ki. Kapan lamun teu sagancangna ku Galing diusir mah eta Bagong teh. Disingsieunan ku Gobang, ruksak si Asmo teh ruksak. Awakna mah teu budak badil atuh ki. Malahan memeureun geus jadi bagusan bakas jadi bangke lah. Tos we ayeuna mah ki gara-gara ubaran ye si Asmo karunya lah. Geus teu loba catur laju he atuh si Kilindung teh sabisa-bisa ngubaran si Asmo. Berkah ari diubaran ku Kilindung mah si Asmo teh ngulisik lilir nya beundah. Alah, nah di mana ieu teh? Nah saha ieu teh? Nah ieu teh makal mun karnakir kitu anu rek nakon ka uing yeuh. Eling sia deuleu Asmo, ieu dewek sia Kilindung. Dewek ke Galing sia lain malkal mun karnakir sia. Eling sia teh Asmo eling. Panya teh malaikat mun karnakir. Azok racangkat si Asmo.
Urang neangan Bagong dulu. Nah, di sia tu kumaha ieu lalawara naker. Newak Bagong nepikeun ka ngajajar. Ngerakeun sia ele ku Bagong wirang dulu. Salaku karaman maung hideung. Oh nyada si Asmo mau lawara deh. Jeung somong jelema teh. Nu lalawara mah lain aing atuh sia Galing. Nu lalawara mah nyaeta lalai heesna teh ngagulantung we deuleu. Antes seuneun ragrag. Oh tapi sia ge deuleu. Alawara nguntup sagala rupa ka eta Bagong. Yang hareupan Bagong setuju-tuju sia. Buktina mas tong baruning sawidak deuleu. Bakaran yang hareupan tujuh Bagong sia teh nepikeun ka ngajajar. Untung we kabur ku dewek ditulungan sia. Alah, maneh atuh anu kitu Mas Galing. Beut nejek ka aing sagala rupa. Tak kurang ajar tak kilintung. Ya si Galing teh. Basa Asmo keur leumpang nya hareupan eta Bagong. Nyarek ditewak tadi mah. Bujur teh ditajok nepikeun ka ngagedebut labuh. Anak itu masih ge sarwana sia Galing. Urang ajar dulu tebenang di Jaya. Kita newak Bagong kalaka dipake kaulinan. Ditampiling sia duana ku aing. Alah, ampun Ki, ampun ulah. Alah, ulah atuh Ki. Tong nampiling abi keur mangkapan ieu Mamas teh nyeri keneh. Alah, manilinu ieu. Sikina ge nyek poa nyeng sawl ieu teh. Abi mah hariwang. Inggis we atuh ieu manuk teh teu bisa udang deui. Kumaha lamun ngulahek salilana. Puas dewek mah deuleu. Bongana sia teh lawara deuleu teu bisa dipercaya dasar sia balagog. Ayo sia. Ayeuna mah urang cangkalak eta Bagong teh deuleu ku dewek. Cekirintung jadi nafsu atuh ka si Galing jeung si Asmo. Sapira ge cenah dititah ngalah Bagong atawa moro Bagong. Kalah kangaranapan kejadian anu teu dipiharep si Asmo nepikeun ka ngajajar. Lah mana deulun waya Bagong teh euy. Ganjang tuduhkeun ka dawek. Sumuhun Ki. Tuturkeun we Galing. Keur ku Galing ke di wartosarna balawana mah. Nam sia Galing ganjangan deuleu. Atuh kirintung teh kiwari manuturkeun si Galing. Basa nu tiruan tepi kategalan teteh lah katempo bener we masih kena aya Bagong. Da meureunan sabada si Galing jeung si Asma balari ka sisi leuweung mah. Eta tujuh Bagong teh caricing deui di tegalan teuing keur naon teuing keur beger meureunan. Tuh itu Bagong na teh Ki. Deuleu kadeleh kuda we oge eta mah Bagong. Lain marmot sia. Dagoan sia di dieu. Tingalikeun dewek. Sapira kenyang kalak Bagong mah. Enteng sia. Cekilintungan sajoralat kiwari teh geus aya di hareupeun sabubuhan Bagong. Dina gerakan anungan sakilat rikat nahaker. Kilintung teh geus hasil nyangkalak salah sahiji Bagong. Basa baturna narajang kilintung teh harita putpat ngagunakeun sukuna. Puguwe atuh eta Bagong teh nepikeun ka rajleng. Pating jarangkang pating kedabut. Ningali wewesen kilintung sarupa kitu. Si Galing jeung si Asmo teh maneh colohok atuh. Ngan bae maraneh teh jadi era. Lantaran hanteu mampu pikeun nyangkalak Bagong. Teteh lageuning sapira oge nyangkalak Bagong. Kudu ngandalekeun gegerugeuna. Tah, beunang ku dawek mah deuleu sia. Enteng deuleu sapira nyangkalak Bagong sasiki. Nah, ari sia aya ku palaku teuing sia Galing Asmo. Ulah kalah kapating bolok. Ganjang panggul di Bagong teh talian sukuna. Mangga Ki. Alah, sumuhun mangga Ki. Kumaneh Galing siap panggul aing mah pugu ye Mamas nyeri keneh. Oh, keun kudawek. Laju Bagong teh di talian. Geus beunang ngaborogod mah laju dipanggul ku si Galing. Geus kitu mah ninggalkeun eta tegalan malahan mah kiwari teh geus terapidi ka sisi leuweung. Geus aya di sisi leuweung. Atuh kirintung teh ditaneangan wadah we cenah lantaran kudu dialajikeun. Di wadahan make naon euy. Jika kewer ya Bagong teh. Gampil Ki ngawadahan mah. Kantun ngalah dawegan we. Sumuhun. Sayeuna urang inum. Tangke pamitos kosong urang
Kesian we ku Ciki ieu Bagong. Bener geus we wadahan ku dawagan euy. Ku batok dawagan Gajang. Galing. Naik segera tangga kalapa karunya deuleu si Asma mah. Nya mangga Ki. Keun lah Galing nu naik. Kalacat atuh si Galing teh nerekea naik kana tangkal kalapa geus kitu mangaladuwegan. Sekalian we cenah ngalatilu jang inum maranehanana. Geus meunang mah kalapa teh atawa dawagan teh laju we dipurak. Cayeuna laju diinum sedengkeun ari batokna mah arek dipake ngawadahan Ciki Bagong. Tah ieu mah euy. Karinan dean eta Bagong. Lamun eta Bagong teh ki. Tapi kumaha carana nya euy supaya eta Bagong teh sagancangna mejer. Alah gampang Ki gampang. Keun urang gere we eta boboganana lah. Nya kanyut Bagong teh urang gerean. Sina Ki. Hehehe. Sok si Galing. Pek eta mah urusan maneh euy. Laju we atuh si Galing teh mananeangan bulu hacang egar. Geus meunang bulu cangegar mah laju nyampeurkeun ka eta Bagong. Bobogan Bagong teh digerean make bulu cangegar. Tikung sila bener we. Bagong teh mejer. Laju ditandean make batok kalapa. Bener siapisan Galing. Yo Bagong teh geus mejer euy ayeuna mah. Geus diwadan. Manggeus, lepaskeun deui Bagong asina balik di Kalaweng. Urang pasrahkeun. Ye cika kewer Bagong teh kan ini muri euy. Galing teh atuh Ki. Nya mangga. Bagong teh laju we dilepaskeun ku si Galing. Ngan bae eta Bagong teh hanteu kainit ninggalkeun si Galing. Kalaka merong we. Alik sia nyingkah Bagong. Nah, ari sia kalaka merong ka dewek. Deuyieun sia teh yang digere tah, bobogan teh euy. Alik sia kurang ajar. Ye, hayang dipencit. Cek si Galing bari nembongkeun gobang puguh eta Bagong teh manis soak laju ngagajel ngagorobas. Asup balik deui ka jero leuweung. Atuh ari geus kitu mah nu tiluahan teh laju we balik deui ka lembur. Lantaran sarate kiwari manggeus hasil. Laju we Ciki Bagong anu diwadahan ku batok kalapa teh dibarancahan ku nini muri. Ya Ciki Bagong teh geus meunang barancahan ayeuna mah. Asok bawa ka itu banjurkeun dina lawang guha. Ngan kadawe memeh indit ulah poho. Buruna jang ninis ya. Alah, tenang nih. Ki, minta buru ya si mati yo. Enggak sentang terus bakal diburuan. Iya nyangakeun nun yo. Sumohon ayeuna bade dicanak we ka itu bade dibayurkeun. Mudah-mudahan atuh gua teh tiasa dilebatan. Cekelin teu bari ngasongkeun duit muruhan ka sinini muri. Geus kitu mah eta batok kalapa teh laju dibarawa. Arek balik deui ka Pasir Loa. Teu kacaturkeun di jalanan nu tiluan teh kiwari teh geus tepi we ka sesieun Pasir Loa. Basa keur jongjon laleumpang arek naek ka luhur pasir. Katahempo rentang-rentang aya nu datang. Nu tayalian ti si Enul puguhe atuh tiluan teh mani kaget. Nah cenah si Enul teh bet los-los datang ka Pasir Loa sagarupa. Boa-boa kacurungan ku kita pak. Pikeun ngahalangan atawa nyangkalak manehanana. Cilaka euy aya si Puta tuh. Alah, nya Ki. Nah, geuning aya si Enul. Aduh, kumaha geus kieu? Kumaha ieu pagawean urang teh pasti bakal dihalangan ku si kurang ajar si Puta. Kapak saurang teh kudu adu-adupan deui jeung eta si Puta si Enul teh euy. Wayana euy. Urang raponan teh si Puta teh. Sukan we urang unggul. Cikilintung nang tukeun sikapna. Arek nyang hareupan di si Enul we. Nah jangan tiga lagi kapan kung si karandahapan manehna teh eleh teter jajaten ku si Enul. Tapi sukan ari dihurup ketiruan matu, si Enul teh bisa dirubuhkeun. Euleuh mitra. Waktosna parantos teu nyekapan. Sagala urang tunda jajara carita si Enul jawara olok ke jodogi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna.
Mang nganunkeun tina sadaya perhatosanana, hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.